Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh satya mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana we ayana bawa anu caketna bawa anu tebihna pon kitu deui anu nuju di alang-lang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios nyambung anu judulna Nu ngelmu rawa rontek, carita silat nu ngandung misteri. Inspirasina atanapi temana ieu carios canak tina kajentenan nyata anu kealaman ku pangarangna atanapi ku penulisna mangsa baheula, mangsa nuju ngoranya nuju ngalalana nanging dina seueuhanana alur caritana parantos dibumbuan kumang pirang-pirang kecapa nyambung, kecapa nganteur. Kalayan aya oge anu direumbeui ku carios-carios fiksi. Tiasana simkuring ukur seja ngamumule ngajungjung sastra sareng budaya Sunda tanda mika cinta tur mikareueus kana kasundaan. Kalayan mugia wae naon anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana atuh mamanawian sasiereun sabeunyeurina aya pulunganeunana kanggo sakurandung ngadangkeunana. Teu hilap simkuring ngahaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun manglaksa katumarima kabagja ka para wargi anu sadame ieu teu oleh maparin rojongan kana lumangsungna ieu dongeng. Boh ku satya ngadangukeunana ku laikna oge ku komentarna. Mugi wae para wargi salawasna aya dina panangteuingan kersening Gusti Cat Allah Rabbul Alamin. Aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin. Kalayan salawasna patepang sareng kabagjaan anu tan wates wangeuna sapapawasna. Mangga parwargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awigtu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngelmu rawa rontek bagian ke-34 karyana Andang S. Argayuda. Kita pakulung sanggeus nyokot putusan rek nuturkeun Wisnu ka Mandaka bari ngeureunana tina laku jahatna laju miang ninggalkeun padumukanana awakna jumrelat dina ilmu kidang kancana pangwaris tibat pana Wisnu.
nembus ke degan leuweung jeung nyurang sampalan anu barala urut huma. Cag urang teu heula lalakon kita pakulung. Urang neruskeun deui lalampahan Wisnu Kamandaka saparakanca. Harita teh Wisnu anjog ke palebah lembur anu pernahna di lamping gunung. Eta lembur ngaranna Kampung Panyawang. Sieup jeung kanyataanana setungtung tenjok plungplong ke alam anu mayak pakejolir permadani raksasa. Wisnu mangkarta oge nyimamah kepentingan lebadinya. Mangkarta oge nyimamah ngendong di hiji warung sisi jalan. Kebenaran anu boga warungna bagir. Rek dibayar oge kekepehan teu daekeun. Ari Wisnu mah ngajug-jug pemungang gunung anu teu jauh ti dinya. Cenah mah rek ngadon moksa. Isukna sanggeus ngopi jeung sarapan kalian teu pohon meuli bekel jang 3-aneun. Bring Wisnu saparanggaca miang neruskeun lalampahanana. Nu boga warung kaenongan ku Wisnu saparakanca kacida bungaheunana. Disagedengeun pikaresepeun oge ngaborong dahareun anu lain saeutik. Wisnu teh bageun keneh duit anu lain saeutik sebab bagi kanu miskin nyaeta duit ti si Gurdah teh. Wisnu saparakanca lumampah mipir-mipir pasir, kadang nyorang lamping nulung kawing. Lamun carapeun nya sok kadon deureuh bari nyawang endahna alam. Sakabeung Wisnu sok ngelatih nyimamah jeung mangkarta supaya ilmu main pona beuki rancingeus. Nyimamah jeung mangkarta anu ayeuna geus beda tangtungan. Sabab terus-terusan digembleng ilmu bela diri ku Wisnu Kamandaka. Basa Wisnu nyimamah oge mangkarta keureuh tas latihan ilmu main po cukup anu komolebat muruka eta tempatan. Tepat lila jeleg ajeg di hareupeun Wisnu Kamandaka. Sampurasun ujang. Eta anu anyar datang teh langsung mere salam ka Wisnu Kamandaka. Kecap-kecapna leuleuy pinuh ku rasa ajrih ka Wisnu. Rampes, euleuh geuning kita pakulung. Wisnu manicolok nempanu datang nyamperkeun manehna. Sabab teu nyangkaeun bakal tepung deui jeung kita pakulung. Mohon emang ujang, ampura ngagareuwahkeun ka ujang. Kita pakulung budi parangina beda ti sasari. Anu tadina garang tur hauk polotot, ayeuna ngadak leuleuy pinuh ku sopan santun. Aya maksud naon atuh kita pakulung teh make nyusul-nyusul sim kuring. Wisnu Kamandaka masih nyimpen kawaspadaan ka ieu kita pakulung. Sabab sok sanajan geus kabuktian manehna teh kungsi bebela ka manehna, tapi pan kita pakulung teh jadugna para begal. Kumaha mun mangawalerna ku ngadongengkeun kejadian anu kaalaman ku emang ujang. Kita pakulung teu langsung nyaritakeun pamaksudanana, tapi rek malapah gedang ti mimiti manehna panggih jeung kisar kawi. Nya mangga atuh kita pakulung kabeneran kuring saparakanca keureuh. Wisnu Kamandaka teu geuneuk maleukmeuk da satadina oge ukur waspada bisi kita pakulung boga niat goreng. Sanggeus kanyataan kitu Wisnu ngamanggakeun ke kita pakulung. Ieu ujang mangkukna mang tepung jeung kisar kawi katut Sirahong. Manehna ngajak ka emang pikeun ngarogala ujang babarengan. Tapi ku emang langsung diseuk-seukan nya antukna der tarung antara emang ngalawan kisar kawi jeung Sirahong. Tapi dua nana langsung kabur. Kita pakulung panjang lebar nyaritakeun pangalamanana waktu tepung jeung kisar kawi. Kisar kawi jadi eta jaduk begal teh can kapok keneh.
Maka bukan niat rek pergasa kasim kuring. Wisnu mairan caitaan kita pakulung ku gede haret kaheran. Bet kisar kawi masih wae neneangan dirina. Mohon ujang. Tah numawi mang nepangan ujang oge. Maksud mas sejang emutan ka ujang. Sabab kisar kawi kegerek malas pati ka ujang. Malahan ayeuna teh manehna keur ngadatangan lanceuk sapaguruanana anu kakoncara kasaktianana. Kita pakulung nuruskeun caritanana nepikeun kahariwang dirina ka Wisnu Kamandaka. Ke punten ari kita pakulung teh saha anu sabenerna geuning make kumawani nandon ke nyawa pikeun ngabelaan diri kuring. Wisnu mimiti nepikeun kapanasaranana sabab tepungna jeung kita pakulung siga anu ngandung Rusia. Duh ujang hampura emang teh jalma jahat salila ieu ti ngongora ukur milampah kejahatan. Babadog, rarampog, maling jeung maehan jadi pagawean emang. Nepi ka hiji mangsa emang dikeroyok ku jalma sakampung. Sanggeus dianggap maut terus dialungkeun ka cijolang anu keur cah dengdeng. Kita pakulung eureun heula cumaritana laju nyusut tan simatana anu ngadak beus. Dina sajeroning cumarita atau kita pakulung ngadak nyanyautan lir digerihan ku hinis. Ke kita pakulung kula oge asa kungsi ngadeng eta carita tira manajang Wisnu cik teruskeun kita pakulung mangkarta ngadak mairan carita sabab manehna kungsi ngareunge dongeng guruna nu rek sarua jeung dongengna kita pakulung. Ujang mangkarta oge nyai naon pangna emang masih hirup nepi ka ayeuna teu aya sanes emang teh waktu nuju ngangkleung di sijolang kapendak uji sepuhan ulin hungku ilmu eta sepuh teh namina Abah Pura saparantos ditambahan teras mang dilatih ilmu main po sareng kawadukanana reg deui kita pakulung eureun cumaritana laju leungeunna gigisik kana matana si matana beuki juuh maseuhan pipina. Jadi kita pakulung teh muridna Bapa Sim Kuring. Wisnu meninga jengok barang reungeun dongengna kita pakulung. Paingan kita pakulung jadi bager ka manehna. Sumuhun ujang mung emang teh kalebat murid durhaka tecekel pageuh kana amanat menjadi guru. Tah ti saprak emang tepang sareng ujang emang asa didongdolek ku nu janten guru. Ku kituna emang tos buleud paniatan sejang ngeureunnan laku jahat. Kalayan pamikat tampi mah seja bebela ka ujang seja marengan ngalalana kita pakulung mungkas caritaanana ku nepikeun maksud cenah seja ngabakti ka Wisnu Kamandaka. Pamikitu mas sampurna margi saur pituduh Sim Kuring dina sajeroning ngalalana bakal dibarengan ku dua urang lalaki kolot jeung ku saurang wanoja ngagambarkeun tilu perkara anu keur kasaba. Wisnu langsung narima kita pakulung sabab geus aya dina pituduh gaibna ka Wisnu. Naon anu tilu perkara teh ujang? Mangkar teh jeung kita pakulung rek meh bareng tumanya ka Wisnu. Ngeunaan anu ku Wisnu disebut tilu perkara. Nu kahiji nafsu. Anu kadua akal pikir. Sedang anu katilu mah rasa hate. Tah eta tilu perkara nu diibaratkeun ku kita pakulung, ku mangkarta sareng ku Nyi Mamah. Alhamdulillah tos kumplit ayeuna mah Sim Kuring janten regreg dina neruskeun tugas anu diharewaskeun ti baheula. Wisnu ngabejer beaskeun naon anu geus katarima ku manehna
tisa memeh ngalalana. Tugas jantan akang teh seleresna dina sejerin ngalalana ngeban tugas anu tangtu. Imamah gentak tumanya banget ku panasaran karena kecap-kecapna Wisnu anu teu pernah dikedalkeun ti anggalna. Nyai mangkarta oge kita pakulung kakara ayeuna simkuring betus kana pamaksudan nu sabenerna sabab kamari-kamari mah can komplit anu marenganana. Salasna simkuring teh gaduh tugas sejamilari pusaka galuh. Eta pusaka pindah tempat jantan kada diuihkeun deui ka tempat asalna. Ngan simkuring cenah kudu ngawasa heula ilmu rawarontek. Numawi memeh jung simkuring ngurih heula ka pun bapa supaya ilmu rawarontekna diwariskeun ka simkuring. Wisnu Kamandaka panjang lebar nyaritakeun pamaksudanana naon pangna manehna ngalalana bari teu puguh ka manan dijuk-jukna. Uleuh janten kitu pamaksudan teh atuh eta mah tugas anu kasida mulyana ujang mangkarta cumarita bari ungut-ungutan karek hartieun ayeuna sabab disabrak pabarengan oge karek ayeuna Wisnu nyaritakeun pamaksudanana. Sumuhun mang ieu mah tugas ti parkaruhun galuh Wisnu nandeskeun kana ucap-ucapanana. Di mana ayeuna eta pusaka teh ujang kita pakulung langsung tumanya ka Wisnu Kamandaka. Budina kaciri anu ngandung kapanasaran. Luka di mana emang margi pituduhna ukur nyebatkeun cenah eta pusaka teh ayana di mumungang gunung anu dijaga ku 7 kuriang. Wisnu teh bisa mere jawaban anu pasti sabab manehna oge teu apaleun persisna aya di mana. Ke punten ngasuhila sakedah parawargi teh sanes simkuring sejangiring ngemutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teh sanes supaya di mana simkuring madardi lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Baingan unggal menak gunung ujang sok ngadon moksa mangkarta karek ngarti naon sababna Pang Wisnu sok ngadon mujasmedi ka gunung. Tah ayeuna mah urang buleut niat sejamilari pusaka galuh
naon wae halang jeung rintangan urang payunan saserengan. Wisnu umajak ka kita pakulung mangkarta oge ka Nyi Mamah. Sanggeus asak babadamian Wisnu saparakancan teruskeun dilalampahanana ngan ayeuna mah jadi 4 urang. Kaayaan kitu teh jadi begiregreg pikeun Wisnu sabab jadi loba batur jang pakukumaha. Katambah kapan anu merengan Wisnu teh lain jalma-jalma samanea. Maranehna geus kasipu ku ilmu main po oge ilmu kadugalanana. Tapi basaan opatan asup ke jero leuweung teu pupuguh anu jrung-jreng tina tukangeun kakayon baradag. Jalma-jalma barosongot bajuna sarua hideung-hideung. Dina cangkengna ngagablek bedog-bedog paranjang. Diitung teh ku Wisnu aya 10 urang. Kabeh oge teu aya anu wawuh. Tapi can oge rombongan Wisnu leungit kakaget, cuk aya di anu jrung-jreng tina dahan kai. Canggis napak, breh aya 3 ulang lalaki kolot. Anu 2 mah kateguheun ku rombongan Wisnu, nyaeta Ki Sarkawi jeung si Rahong. Ngan anu saurang mah anyar pinanggih. Eureun lalaki kolot anu teu dipikawan teh ngabentak. Awakna ngajegak ngahalangan jajaleunan Wisnu. Pangawakanana sembada, deda simbar, kumis baplang sangga dulang. Buk gimbal beungeutna robok tapak toun. Eta anu ngahadang Wisnu teh jadugna para begal anu pentaan tulung ku Ki Sarkawi. Sabab lanceuk sapaguruanana mah teu daekeun diajak ngarapunan Wisnu. Ki Darga anu ngaran aslina Ki Durgandana teh nolak sapajodogan kana pangajakna Ki Sarkawi. Cenah kateu ari teu pupuguh kudu tarung jeung budak ngora. Nya antukna Ki Sarkawi ngajak babaturanana papada jadugna para begal. Wisnu kamandaka saparakanca kacida kageteunana bet ujug-ujug anu megatan jejalinana bari langsung hauk polotot. Ngan basa ngararit ka Ki Sarkawi, Wisnu nyadar yen ieu jalma teh anu rek niat jahat ka manehna. Tapi lain oge Wisnu kamandaka ari kudu reuwas komo deui jeung sieun ku hauk polotot mah. Wisnu langsung cumarita ka baladna. Mangkarta Nyai oge kita pakulung urang anu hadang ku nu boga niat jahat ka urang. Kuring nitip Nyi Mamah ulah dijauhan ku Mangkarta. Wisnu melangeun ka Nyi Mamah sabab pangawakan awewe bari can loba pangalaman dina urusan gelut. Siap Yang, gentong salempang. Mangkarta langsung nyanggupan kana amanatna Wisnu. Laju saged dina ngajaga sagala hal anu baris kejadian. Keun Ki Sarkawi jeung si Rahong mah bagian emang Jang. Kita pakulung langsung nyanggupan rek ngalawan Ki Sarkawi jeung si Rahong. Tah muhun leres kitu. Nyi Mamah sareng Mangkarta mayura anak buahna bae. Tapi kahade sigana rada ngareusik ku Mang Pirang aji kadugalan. Mangkarta sareng Nyi Mamah ulah patebih. Wisnu langsung ngabagi-bagi tugas bari mere pepeling. Sabab rombongan ieu begal teh siga jalma-jalma pilihan. Diestokeun pisan Jang. Mangkarta langsung nemelan Wisnu ucapanana ka Cidadariana nandakeun kasiapan diri dina nyanghareupan ieu bahaya. Saha di antara Andika nu bungaran Wisnu kamandaka. Jalma anu ngabadega dina jajalanan Wisnu tumanya bari mancerong ku mata anu mancorong. Leungeunna ngarampak perah bedog. Aya naon pangna anjeun neangan diri kula? Saha ari anjeun? Wisnu kamandaka langsung ngajawab. Panonna teh lesima. Panon anu mancorong lir mata mau. Ngabelasat netep jalma anu keur aya di hareupeunana. Kula anu katelah kilodaya.
kula pangnenangan Andika daya lian rek ngojoran Andika kilo daya jol nyebut rek mayan Wisnu ka Mandaka laku anu jumawa siga nya bakal sanggup nandasa Wisnu ka Mandaka ning siga malakal maut wae kisilah maut jeung hirup kula mah aya dina katang maut jeung hirup kula mah lain aya dina katang Tuan Andika tapi aya dina pangersana pangeran Wisnu teu deung-deung nya harapan kilo daya najan Wisnu bisa ngabadikeun ka mampu kilo daya tapi Wisnu teu gimir sing cek aing ge ari peh teh dina katang Tuan pangeran tapi aing sanggup maehan sia kilo daya jumawa dina ujub takabur manehna ngarasa ieu aing jago nya sok we atuh ari bisa mah kula mah teu jejerih ku pati Wisnu kamanakan nemalan kilo daya daya riuk-riukan sieun Wisnu najan ngora keneh tapi ilmuna geus muncak dina kasampurnaan kilo daya can apalin kana ketakna Wisnu urang ajar gembur tah balad-balad si Wisnu barudak keun si Wisnu mah bagian kula kilo daya teu telangke langsung mere parentak anak buahna sangkana rajang ka balad-baladna Wisnu ka Mandaka pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-34 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina enggone ngadugikeun ieu carios wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.